Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Korbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayana Mang Cecep masih tiasa ngajomantara dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Dina dangat ayana masih keneh judulna nyaeta Jiad Kang Haji. Ya teh pamirsa bagian teh ka sabaraha ayeuna teh nya kagenap. Tapi ya teh dina buku nama kahiji kedah nama pamirsa kalangkungnya sawios lah da painten mudah-mudahan teu ngirangan kana galeuhna ieu dongeng Jiad Kang Haji. Ya teh pamirsa judulna nyaeta Cai Sakeclak Pikeun Anu Hanaang disusun teh ku Bapak Haji Adang S. Bubuka cenah teh pamirsa sawiosnya urang ayeuna we cenah buka na kitu tah. Sateu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalahi kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Ya teh pamirsa Jiad Kang Haji teh namina nyaeta Haji Ahmad Cepi saurna teh nya saur Bapak Haji Adang teh. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Jalan kahirupan anu disorang ku urang teh henteu salawasna mulus ngabulungbung, henteu salawasna nyorang nurata, ampah tur lemes. Sakali mangsa urang kudu tinemu jeung pudunan serta sakali mangsa kudu nyorang tanjakan netek. Teu mustahil kudu ngaliwatan jalan tarahal atawa ngaliwatan jalan satapak nya heureut nya rumpil. Sakapeung enggoni ngajugjug udagan hirup teh kudu mapai bibir jungkrang lungkawing ngatur lengkah milih tincakeun bisi ti kosewat atawa ti gebrus samemeh tepi. Lebah nyorang nu kitu urang ge dibelaan muntang akar ngembing areuy merengan kayakinan yen urang tinangtu bisa. Nggoning nyorang kahirupan satemenah henteu kudu ngarawu ku siku tereh jeung lilana tepi kana udagan diukur ku dirina sewang-sewangan. Sabab hirup mah kudu ngukur ka kujur nimbang ka awak. Lamun seug batur bisa lumpat tarik. Lamun seug batur bisa lumpat tarik mangsa nyorang tanjakan netek urang mah teu kudu kitu bisi teu kabadanan. Bisa keneh nikreuh ngeureuyeuh satemena kaasup untung lebah dieu urang entong nenjo nu bisa lumpat tapi kudu nenjo nu nanggung rancatan untung urang teu asup ka jalma anu mopo memeh nanggung. Satuntasna urang nyorang lalakon anu kawilang jauh tinangtu baris tepi kanu dijugjug didinya urang bisa nyenghap, bisa nunguskeun kesang bari ngarasakeun hilibirna angin gunung anu nyecep lir ngusapan. Sanajan sarerea geus tepi-tepi tinangtu henteu sarua anjogna aya nu lila aya nu sakedeung aya nu ngahegak tepi karenghap ranjug bangun eungap jeung capek aya deui anu teu kesang-kesangan acan kabeh nu digambarkeun di luhur teh bisa dipisahkeun tina nasib jeung milik hiji manusia. Dina mangsana urang nyawang melong atawa nyeung nasib nu karandapan ku batur bari dihubungkeun jeung nasib diri sorangan ceuk kolot ge apanan hirup mah kudu tungkul ka jukut tanggah kasadapan. Ieu teh nyakrup pisan rejeng ajaran agama Islam. Mungguhing melong dunya nu kudu dijieun ukuran teh nyaeta sahandapeun sedengkeun namun seug melong ilmu kaasup ibadah sawadina melong saluhureun.
Kidadap anungan boga motor butut upamana kidadap ulah nenjo kiwaru anu boga mobil herang sawadina kidadap kudu nenjo tetanggana anungan saukur bogaeun sapedah butut ku cara kitu kidadap baris tinemu rejeng sajatining kabagjaan jeung kasugemaan hirup sabab hatena baris nyarita kieu masih keneh untung boga motor butut dah batur mah teu bogaheun kidadap anungan boga sendal capit ge kudu ngarasa untung sabab aya keneh nu teu bogaheun sendal lamun seug kidadap teu boga sendal-sendal acan ieu ge masih keneh untung sabab batur mah geuning aya anu teu bisaeun lempang hirup lubak libuk reak ketan reak keton bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah satemena teu bisa dipake anggehan jeung anggehan geusan ngukur kabagjaan kasugemaan jeung kasenangan hiji jalma raja kaya nu geus teu kawadahan dunya barana anu geus teu kabilang bakat Korea tacan karuhan dirina teu nemu rejeung kasugemaan batiniah secara lahiriah bisa jadi nya imahna sakitu agrengna jaba di saban tempat mobilna harerang jaba rea duit teu kurang pamajikanana mencrang tapi naha hirupna teu lir nu kasiksa ku harta pakaya sarena teu tibra belas gegebeganda sieun aya nu ngarampog sabalikna andar-andar atanapi galandangan anu cek ukuran lahiriah mah jiga anu sangsara sare di kolong jambatan pakaian avok-avokan dahar ge sakapanggihna tapi sakapeung inyana baris tinemu rejeung kasugemaan batin anu ngan bisa dirasakeun ku dirina manehna geus bisa seuri ngagak-gak bari sempal guyon jeung baturna bari henteu kudu mikiran itu ieu hirupna bubuh rineh salese bisa nyeseup hawa kabebasan sabab henteu kudu nyuhun bang baluh nyaritakeun hirup jeung huripna manusia satemena teu bisa dipisahkeun tina patokanana sewang-sewangan anu ngurung kana milik nasib guratan suratan kaasup jodoh pati bagja jeung cilaka sabab usik lilir manusia satemena anging pangeran anu maha uninga sarta anging mantena anu maha kuasa manusia mah ngan semet ngagantungkeun kahayang jeung cita-cita semet ngararancang jeung ngarencanakeun manusia teu bisa nganjang ka pageto teu apal kanu baris kaalaman ku dirina lamun seug dipatula patalikeun rejeung milik atawa nasib di luhur geus disabit-sabit rehing Gusti Nu Maha Suci anu kagungan kulantaran kulak canggem bagja awak henteu kudu ngarasa aneh mun aya nu seuri jeung nu cerik aya nu bungah jeung aya nu sedih aya nu untung aya nu rugi aya nu bagja aya nu cilaka apana nyontor robahna alam ge kitu aya ngijih jeung halodo aya beurang jeung peting aya pasang jeung surut aya caang jeung poek ari milik apanan moal pahiri-hiri bagja moal paala-ala sakuduna lamun seug kidadap menang milik sarta menang kasenangan kiwaru ge kudu milu senang lamun seug kidadap menang kabagjaan kiwaru ge kudu milu bagja ngan dina umumna henteu sakabeh manusia bisa kitu lamun seug batur menang kasenangan teh sok ngaheab panas dina mangsana dada ngaheab panas pikeun anu ipis imana masok ditungtungan ku nembongkeun sikap anu teu hade anu milu mangaruhan balukarna timbul rupa-rupa prasangka goreng ka batur anu menang milik jeung menang kasenangan teh jadi ngewa ijid geuleuh jadi teresep jeung ceceb tuluy batur anu menang kasenangan teh digogoreng diomongkeun dibolekerkeun sarta teu mustahil lamun seug hayang nyilakakeun timbulna prasangka goreng teh lantaran tina ngancikna rasa sirik teh anu dibarung ku gindi pikir belang bayah bari nenden piheuleut nunda picela sifat anu kitu sakapeung tumiba ka jalma anu ngarasa kasigeng boh alatan mireungeuh talajak batur boh mireungeuh omonganana pikeun anu henteu landung kandungan lair aisan komo kurang jejehan bari teu kaopan sakapeung ngalantarankeun dirina sok nekad tuluy inyana nyieun hiji balitungan pikeun mulangkeun ka nyeri dina nganteur hawa nafsuna hatena jadi poekeun tepi ka teu bisa ngabedakeun nu salah jeung nu bener antara nu halal jeung nu haram kakuatan iman nu jadi cekelanana teu bisa nahan ngaberungna nafsu anu ngagugudag
rupa-rupa usaha jeung tarekah manusia enggoning mulangkeun ka nyeri kaasup jalma anu sirik. Aya nu ngagunakeun cara lemes, aya oge nu ngagunakeun cara kasar, aya anu teu kaciri jeung aya anu kaciri. Pikeun ngagunakeun cara lemes atawa anu teu kaciri biasana sok ngamangfaatkeun jalma-jalma anu katotol boga ilmu nu karitu. Dina basa Indonesia disebut ilmu hitam. Tuluy manehna datang kana boga ilmu kitu pikeun nepikeun maksudna lantaran hayang mulangkeun ka nyeri ku cara nyilakakeun batur. Lantaran kidadap ngewa kaki waru, lantaran sirik, lantaran asa dihina, lantaran kanyenyerian jeung alasan sejena deui. Kaasup alasan anu ngan saukur tai kuku, kidadap sok nyieun balitungan lantaran ngagunakeun cara lemas. Nah, atuh teu puguh-puguh anak brok teh kiwaru gering parna penyakit kiwaru kaasup aneh tur hese diubaranana. Malah dokter ge teh sanggupeun ngubaran penyakit anu tumiba ka kiwaru teh lantaran diheureyan ku kidadap. Nah, diteluh diwerejit atawa naon deui ngaranna anu puguh kiwaru teh terus-terusan tatamba uubara ka ditu ka dieu sugan jeung sugan bisa cager sabihara sabihari. Rek percaya rek henteu kanu kitu eta mah kumaha urang ngan anu puguh kajadian anu kaalaman ku kiwaru teh lain ngan saurang duaan kawan turea. Aya anu ujug-ujug utah getih geblegan, aya anu dumadakan teu bisa lempang, aya anu dumadakan komper, aya anu beuteungna dumadakan bareuh jiga anu reuneuh, aya nu rieut saumur-umur, aya nu ujug-ujug teu bisa ningali atanapi teu bisa nyarita jeung rupa-rupa panyakit sejena deui. Biasana teh cager lantaran ngadahar ubar atawa semeta tambah ka dokter. Dalah ahli tusuk jarum, tabib simse jeung dukun lepus ge re anu teu bisaeun ngubaran. Kitu deui reana ubar kayaning pel, kapsul, inuman jeung ramuan tradisional can karuhan bisa dipake jaminan. Pikeun anu katarajang penyakit aneh model kitu babakuna penyakit anu cek hitungan urang lantaran ayana nu sirik pidik anu jahil kaniaya. Kaasup diheureyan satemena taya deui cara kajaba urang sumerah kanu kagungan urang sanggakeun ka mantena anu nyiptakeun bumi sareng langit katut pangeusina. Tapi sawadina dibarungku usaha jeung tarekah beri sugan jeung sugan manawi pangeran marengkeun. Tatanya kanu bisa satemena kaasup salah sahiji usaha urang kabeneran di urang ge rea anu bisaan sarta biasana eta teh jalma luhung elmuna jembar panalarna bari legok tapak genteng kadek sanajan teu katotol sakti manggulang-mangguling. Tukang ngubaran nu kitu biasana sabangsa kiai ajengan haji atawa ahli neleman rupa-rupa ilmu kaasup ilmu kabatinan ngaliwatan rupa-rupa tarekah nggoni ngahontalna seperti ngurangan sare ngurangan dahar bari teu munajat ka Allah nu Maha Kuasa. Ngaliwatan jalma anu barisa model kitu ieu ge satemena ngan sakadar cukang lantaran sakadar usaha jeung tarekah manusa sabab sagala rupana anging pangeran anu maha welas asih. Laju kamana jeung kasaha atuh urang ngumaha? Kabeneran kuring wawuh ka salah saurang haji anu geus ngablebetkeun paniatanana nyaeta seja nulung anu butuh nalang anu susah bari nganteur anu sieun. Ceuk kuring ieu haji teh kaasup jalma anu luhung elmuna jembar panalarna bari legok tapak genteng kadek lantaran beunghar ku pangalaman manehna ge katotol tukang ngubaran rupa-rupa penyakit aneh kaasup penyakit anu henteu bisa diubaran ku para ahli medis. Ngahaja ieu haji sok nyadiakeun waktu jeung mereka sempetan pikeun saha wae nu baroga maksud kaasup sagala rupa pasoalan hirup manusia. Henteu aneh lamun seug saban poe kajaba poe Senin jeung Salasa di imahna teu boleh heurin usik pinuh kudu tatamba anu daratang ti mana ti mendi ti deukeut ti nu jauh saurang-saurang ku inyana ditarekahan malah mandar sagala rupa cita-cita jeung kahayangna diijabah ku pangeran. Da haji mah ngan semet cukang lantaran nu daratang kadinya teh rupa-rupa aya nu geus mangbulan-bulan teu bisa diuk lantaran dina jero sukuna aya paku sapatu tai hiangan, aya nu ngadadak teu bisa lempang, aya nu nyeri itu nyeri ieu reujeng penyakit aneh anu bisa jadi lantaran diheureyan batur. Sedangkeun para rumaja atawa nonoman biasa mah lantaran katarajang penyakit cinta kaasup anu hayang tereh menang jodoh.
Cara ngubaranana ge bisa disebut aneh anu moal kahontal ku akal, aya anu beteungna dibelek atawa dibedel bari henteu ngagunakeun pakarang sabangsa peso atawa gunting. Dah cukup ku ngagunakeun kakuatan leungeun, aya anu diusap atawa ditiup atawa aya barang anu kudu dikaluarkeun tina awakna. Nu dimaksud upamana wae tina bagian awak pasien teh aya barang anu dikaluarkeun saperti paku, batu, inyuk, beling, jeung rupa-rupa deui. Bari teu kaharti ku akal kumaha eta barang bisa asup kana jero awak pasien. Saha teh atuh eta haji teh? Urang kudu apal, kudu nyaho, kudu wawuh ka eta haji bisi isuk jaganing geto merlukeun pitulungna. Saha atuh ngaranna? Urang mana asalna? Di mana imahna? Wayah kumaha buka praktekna? Jeung naon deui keahlian katut pangabisana? Urang pedar dihandap. Katempuhan kuring wawuh ka manehna. Ngaliwatan ieu tulisan urang ge baris apal. Kumaha prak-prakanana mun ngubaran pasien? Ti mana deui boga ilmu pangaweruh model kitu kaasup sagala rupa masalah nu aya hubunganana jeung pahaji. Kawantu kuring mah dalit pisan tepi ka apal jeung bubuk leutikna. Naon nu rek dipedar dihandap ieu teh taya maksud sejen kajabah hayang nuduhkeun ngawawuhkeun pahaji, mudah-mudahan masing jadi obor pikeun nu poekeun, jadi cukang pikeun nu rek meuntas, jadi pituduh pikeun nu butuheun, reujeng masing jadi tali nu bisa nyambungkeun hubungan silaturahmi antara urang jeung pahaji. Muga-muga wae tali silaturahmi nu dipanteng poe ieu bakal leuwih ngaraketkeun babarayaan anu natrat manjang ti mangsa ka mangsa, nyambungkeun duduluran ti waktu ka waktu, tur kawangku dina uhuwah Islamiyah bari aya dina karidoan Allah nu Maha Kawasa. Tahun 70-an waktu kuring masih keneh dinas jadi tentara, mun parangrineh sok ngahajakeun ulin ka redaksi Surat Kabar Bandung Pos di Jalan Braga Bandung. Didinya sok parang tepung jeung para seniman kaasup wartawanna, ongkoh deui mun kadinya teh sok sakalian bari mikeun naskah kawantu jadi pangasuh hiji rubrik matuh. Harita pisan kuring wawuh jeung salah saurang wartawan anu khusus tukang ngawartakeun kagiatan Departemen Sosial. Jalmana rada lintuh kalem tara ngagedekeun heureuy jiga batur, dina pipina aya karangan nyenes sagede pepentul siki kayu api. Eta wartawan teh katelahna acepi ngan teu apal urang mana nama. Reman kuring babarengan ngobrol tuker pangalaman kabeneran acepi ge apaleun pisan kana rupa-rupa tulisan kuring anu sok dimuat dina majalah jeung surat-surat kabar. Da ceuk batur mah kuring teh pangarang, malah rea nu nyebut sastrawan. Sawatara tahun ti harita kuring kadatangan urang Cirebon ngaranna Resnawati, pangawakanana sampulur, irungna mancung. Ceuk batur mah maneh jiga marini. Da nya ceuk kuring ge kitu, kuring mah wawuh waktu manehna masih keneh di SD dina tahun 60-an. Manehna ngahajak ka Bandung rek ngubaran mamahna anu katarajang panyakit nyeri dada, sakapeung karasana teh eungap, sakapeung rocop maneh asa aya nu nyojosan. Dahara jadi teu mirasa sare tara tibra, atuh pangawakanana teh jadi langsip ngorotan. Cenah mah geus tatamba ka ditu ka dieu ngan taya hasilna lain panyakit anu cager, da puguh lain ubaraneun cenah. Pikeun ubar teh geus beak naon geus merosotkeun kongkorong, geus gudar gedor, ari cager onamankeun wae, da barang mah apan tatalang raga. Resnawati menang bejati urang Bogor cenah di Bandung aya nu bisa ngubaran ku cara ngagunakeun ilmu kabatinan. Eta alesanana anu matak nepungan kuring bari sakalian menta dianteur ari kuringan bati bengong, sabab sakanyaho mah eueuh ahli ngubaran panyakit aneh. Teangan we Pak Haji dikarasak, ceuk urang Bogor teh. Nanyakeun ge moal aya nu biruk. Terus terang kuring teh sanggup nganteur kawantu teu nyaho tea. Karunya ka Resnawati jeung ka mamahna anu keur nandang ka nyeri lantaran panyakit. Teu kacatur pamirsa, karunya ka Resnawati jeung ka mamahna anu keur nandang ka nyeri lantaran panyakit, bring weh miang ka Jalan Muhammad Toha Bandung. Lebah jalan karasa kakara mengkol bari tatanya berkah teu burung kapanggih nu diteangan teh di hiji gang anu nyelepet anu ngan asup motor. Aya hiji imah di pagar besi kahieman pepelakan anu ngahiji jeung pagar barang srog
didinya aya tulisan anu netelakeun waktu praktekna. Moal salah pasti ieu cek gerentes hate ongkoh deui harita teh geus rea jalma anu moal salah rek tatamba. Nya anu mana atuh tukang ngubaranana teh? Nu mana jalmana? Anagok teh jeung si AA sobat keur jaman babarengan di koran Bandung Pos samemeh ngobrol panjang lebar bari namplokeun ka sono rehing lawas tetepung hate leutik geus miheulaan nyarita maksudna rek minta tulung ka Cepi nu katelah si AA sangkan pangbejakeun ka Pak Haji yen kadatangan kuring teh rek ngubaran mamahna Resnawati tapi hayang diheulakeun kawantu jauh ti Cirebon. Punten wartoskeun ka Pak Haji nya ceuk kuring ngadenge omongan kuring kitu Cepi ukur nyerengeh. Mangga atuh dilebet tokna. Kuring Resnawati jeung mamahna nuturkeun Cepi asup ka kamar praktek nyaeta kamar khusus pikeun mariksa jeung ngubaran pasien. Kamarna wuh bersih hegar tur pikabetaheun teu cakum jajauheun rujit malah leuwih alus menan tempat praktek dokter spesialis. Barang Cepi mariksa mamahna Resnawati kuring karek sadar karek nyaho yen anu dimaksud Pak Haji tukang ngubaran teh horeng teh Cepi. Piraku teka piasem piraku teka menyan koneng kawantu teu nyangka teh hadena henteu ngomongkeun. Kasaksian ku sorangan kawantu nungkulan kumaha prak-prakanana Cepi alias Pak Haji teh ngubaran pasena dada pasien nu karasa nyeri tur rocok asa ditojosan paku teh. Ku Pak Haji diurut lalaunan anehna bet kaluar getih semu hideung anu terus merebay sanggeus getih semu hideung dilap. Pak Haji ngadudut injuk anu duka teuing kumaha asupna jeung saha anu ngasupkeun anak kawantu eta injuk teh kaluar tina jeroan kulit. Ti harita kuring jadi remen ka Pak Haji Ahmad Cepi ngadon nganjang ngadon ngobrol tuker pangalaman bari manjangkeun silaturahmi. Lamun segeus Resnawati henteu menta dianter nah hubungan kuring jeung Haji Ahmad Cepi beris manjang kawas ayeuna. Pangeran Maha Adil, Maha Welas, Maha Asih. Mantena parantos maparin jalan tepi ka kuring kudu tepung deui jeung Cepi. Tapi kadisusuna ieu tulisan kuring masih keneh sagulung sagalang babarengan sarta masih keneh kawengku dina hubungan duduluran jeung Haji Ahmad Cepi teh. Lain ngan semet silih anjangan sakapeung masok silih geuing silih elingan bisi hirup mengparatina titincakan bari pada nembongkeun pamadegan geusan ngudag bebeneran. Da ceuk karuhun ge hirup mah teu cukup ku pinter tapi kudu bener komomun di barung cager bager. Mun pareng nganjang angger sok uplek ngobrol sagala rupa di pedara tinimiti soal penyakit, mistik, atawa megis, keluh, atawa werjit tepi ka soal politik. Acan masalah Sunda ngurung budayana kaasup basa sastra tepi kana masalah uga ceuk kuring sakuringeun. Haji Ahmad Cepi teh lain we ahli ngubaran rupa-rupa penyakit tapi boga hiji ambahan nu leuwih jembar tur leuwih lega dina sagala widang. Geus puguh ari bag-bagan agama mah sagala rupa nu aya tur nyampak dina dirina. Babakuna ilmu pangawruh jeung keahlianana ceuk kuring mah lain pikeun kepentingan dirina kawantu leuwih ngutamakeun kepentingan umat sejenna deui. Nya naon atuh nu diteangan ku dirina? Kuring boga kayakinan yen Pak Haji henteu ngan semet ngudag dunya henteu uruy ku kalungguhan henteu neangan pangkat harkat jeung darajat tapi ngan ukur tungkul jeung melong nu leutik nyaeta umat anu merlukeun bantuan umat anu sawadina ditulungan. Lamun Pak Haji mere cai atah sanajan ngan sakecelak pinangtu baris jadi hiji amal kahadean sabab dibikeuna di barung kahilasan tur dibikeuna kanuhanaang ka jalma anu bener-bener halab-hab hayangeun nginum. Hiji hal anu ngalantarankeun kuring ngarasa reueus sabab sakur nu geus ditulungan teh teu weleh diaku dulur dianggap baraya bari disambat dihiap-hiap. Pikeun Pak Haji boga musuh saurang rea teuing boga dulur 10 kurang keneh. Pamungkas mugi wae Pak Haji nanjung majung ginulur rahayu ti waktu ka waktu natrat manjang ginanjar kawilujengan ti mangsa ka mangsa bari aya dina karidoan Pangeran nu Maha Kawasa. Tamat cenah pamirsa dihandapna Padepokan Caraka Sundanologi 23 Oktober tahun 2000.
Sakitu pamirsa anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.